Aya doa di mama. Mama, doakan abdi, sangkan abdi dina ngawangun rumah tangga. Pinanggih jeung kabahagiaan dunia nasdaran akhirat. Sekali deui mama, doa anu disebutkeun ridho ulah ampunkeun ku abdi. Diantos pisan mama. Mangga anakku. Angkul mamah nabage. Angkul mamah nabage. Anaki junjungan kalbu. Pangsila wacana kalah nabahan bisa. Hampura ridho doa tidak disebutkan. Kumaha dihampura pisan anaki. Hampura mama mangsa dia mumpus ngurus hidup. Hampura mama teu bisa mere fasilitas dina masalah dunia. Tapi mama nuhunkeun kana kawasa sangkan hidup. Wangit ayeuna jeung saterasna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anaki singkatan sok ngawitan rumah tangga kalawan dibarengan takwa ka Allah Azza wa Jalla. Sakumaha bidangna wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja. Anaki didoakeun pisan ku mama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mangga anaki cium mamahna keningna dicium mangga dikecium mangga cium tanganna mamah baget. Doakeun ku hidup mamahna simpel siswa sarehat cemar milik rizkina tiasa kempel sasarengan dina surgana Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anaki saterasna kira dongkapan ramal masing-masing. Ya abdi sejayandakeun behengkeun ti korog-korogkeun suku genteng belokeun. Abdi rumus sebenarkan ka apa? Hapunten abdi. Saukur tiasa ngarepotkeun ka apa? Abdi sinerpisan kalepatan. Kadang abdi pedegong wontolan tengah turun ke jantung sepuh. Detik ayeuna menit ayeuna suwun ku abdi hapunten abdi. Hapunten rasa dihunkeun diridokeun dina segala rumitna apa. Saterasna dihunkeun doana ti apa. Sangkan abdi ngawangun rumah tangga pinanggih jeung sakinah mawaddah warahmah. Mangga anaki peluk kapana rangkul apana. Anaki putra apa junjungan kalbu. Hampura teu kudu dipenta. Doa teu kudu dipenta ulah penting. Bapak nyempatkeun waktu ngadoakeun hidup duaan anaki. Anaki sok bagus. Kojaya rumah tangga kalawan dibareng ditawakalkan juga. Sakumaha bidangna wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Anak didoakeun pisan Bapak hampura Bapak sami sakit. Tiasa jangan hidup. Mangga doakeun pisan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga doakeun apa nama cium kening apa nama. Cium tangan apa nama. Allahumma inna dzunubana wa iyyaka nasta'in.
siswa sehat dan segala sasaran tempat segala satrasa munggaran silaturahmi tepangan Ibu Rama anu endah. Pangat tahu pandangan apa sak mama abad mama il abdi hoyong dianteng putra apa sareng putra mama ulah disahasa saraos mama dilahirkeun abdi saraos apa dilahirkeun abdi tapi abdi hoyong dianteng putra apa sareng mama abdi dadak diurut sareng pimulang di apa sareng di mama doakan abdi apa mama sangkan abdi lawangun rumah tangga sesuai sareng kahoyong sadayana rumah tangga anu pinuh rahmat material Allah tentrem ayem dina rumah tangga doakeun sakali deui apa mama sangkan abdi dina ngawangun rumah tangga dina kebahagiaan dunia sinan akhirat sakinah mawaddah warahmah anak putra apa sareng mama tidak mau disaha-saha menit ayeuna detik ayeuna bali sabadaan oke atau si detik diangkeun putra apa sareng putra mama brang anak didoakeun pisan sok singkatan dina ngawayungan rumah tangga yakin bapak tidak mampu dina ngawangun rumah tangga jaga hidup hiji BHP bapak kahidep goyahna dina rumah tangga payunan tu kasabaran sabab kuncina dina rumah tangga bahagia iwalti sabar menjadi salaki jeung jadi pamajikan mangapun akeun pisan ku bapak sareng ku mama barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pangan cintanya aku mama aku